Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nang bule masih kene nyarita. Bingung dina mereka putusan, kitu nanti sabab ngabayangkeun kajadian anu teu dipiharep mun tepikeun ka tumiba ka Kibuyut Debleng jeung Ayu Manganti. Dina kayaan keur bingung kitu harita ngaradak nang bule jadi ngadenge sora sirawing anu jadi akina. Anu tang tuwe ngan saukur kadenge kunang bule sorangan. Teu kudu ngarasa bingung sagarupa ceuk aki mana. Sok we satujuan karep jeung kahayangna nu jadi indung. Kitu deui Kibuyut Debleng nang. Teu kudu waka ngabayangkeun kumaha mun tepikeun ka ajaling pati. Duh, ampun. Apanan sanajan teu berjuang oge. Satiap jalma geus dina waktuna mah bakal ngarandapan poe akhir. Raga ditinggalkeun nyawa, jadi teu kudu dihalangan. Teu kudu dihalangan karep jeung kahayangna nu jadi indung jeung Kibuyut Debleng. Ngan akirek ngabejaan sarta kudu dilaksanakan ku hidup. 2 poe deui barisan kudu geus miang pikeun ngagempur anu jadi musuhna. Gitu ge mun hayang aya dina kaunggulan. Sakitu we amanah ti aki mahna. Sora sirawing geus teu kadenge deui. Manggali ngareret nang bule terus Noel leungeunna bari ngomong lalaunan. Hai, semuanya sedang mengantosan keputusan ini nang. Jangan menjadikan mereka juga ikut menghulang gitu tah ya. Tidak paruguh meriung seperti ini mah gitu nang. Nang bule ngabagikeun heula paneuteupna kanu araya didinya. Cerita terus nyarita ditujukeun ka Kibuyut Debleng jeung Ayu Manganti. Abdi nu dipercanten janten pimpinan barisan. Ayeuna memang kedah masihan kaputusan tumali sareng pamaksadan uyut sareng ibu. Mugi kasakseni kusadayana. Dina ieu kasempatan abdi masihan kaputusan. Nya tujuan ka uyut sareng ibu anu bade ngagabungkeun diri ka barisan sasalengan ngiring kana perjuangan. Kibuyut Debleng anu pangheulana nyarita sabab ngarasa suka hatena. Di eta kaputusan ti laing teh dak euy. Dewek ngarasa suka jeung sugemaha teh. Sabab geus disatujuan ku anu jadi pimpinan. Kajadian ieu mah
dahar cobek belut dihijikeun jeung batu kora teh terus dipake marengpeng anjing. Syukur katarima dah keputusan ti ilaing teh dak euy. Jadi urang babarengan berjuang ayu. Mohon urang babarengan ngungkulan kekuatan kejahatan ki buyut. Kahidep anak ibu ulah ngerasa salampang, ibu bakal mampu ngabela diri. Sabab anu jadi penasaran ke ibu mah hayang nyaksian talungna diri hidup dinang ayunan ki Warangkas. Ya saja bina ti eta ya. Kaputusan anu tos didugikeun ku abi dumasar kana tinimbangan abdi. Abdi ayeuna bade nangtukeun ngeunaan waktos mangsana urang kedah miang ngantunkeun pilemuran. Janten urang mun gaduh waktu 2 dinten deui nya. Tumali sareng eta latihan teh kedah langkung dihangkeutkeun. Sokomo barisan khusus anu ngagunakeun senjata jarak jauh mah. Margi anu bakal jadi sasaran barisan khusus nyaeta 10 urang soldadu anu ngagunakeun senjata bedil. Eta senjata tangtos bakal ngabayakeun ke pihak urang. Ya menjadikan betul sekali tuh apa yang dikatakan oleh pimpinan. Para soldadu yang harus leuwih heula dilumpuhkan oleh barisan khusus yang menggunakan panah dan pasir juga katepel. Ya sehingga sekalipun mereka membogaan bedil tapi menjadikan tidak akan dapat menggunakan dengan sebagaimana mestinya. Menjadikan kita harus apa itu menang dalam pertarungan itu Ki Buyut ya. Jauh, jelas kudu menang atuh gali euy. Tarungna kudu tepikeun katutumpuran. Ya, kekuatan musuh kudu dihancurkeun gali. Sabad mun pangaruh jeung kakakuasaan si Warangkas diantepkeun. Ieu mustahil sakabeh pilemuran nu aya di Tatar Sunda aya dina cengkreman si Warangkas. Adu matak pamimpin urang kudu bisa ngungkulan si Warangkas. Sabab mun si Warangkas geus diungkulan mah barisan ge bakal bubar kalabur. Bener teu gali? Ya menjadikan benar sekali Ki Buyut. Benar. Sekalipun jumlah kekuatan lawan lebih banyak, tapi dengan strategi dari pemimpin kita, pihak musuh akan kaget dan paciweuh ketika ada serangan di luar dugaan dari barisan khusus yang menggunakan senjata jarak jauh panah dan pasir juga katepel. Laras teu nyemasa santi. Ya, mudah-mudahan naon anu direncanakeun ku pihak urang aya dina kalancaran manggali. Sakumaha anu jelaskeun ku pamimpin urang. Waktu ke latihan teh ngan ukur 2 poe deui. Anu mata latihan kudu leuwih dihangkeutkeun deui. Barisan khusus anu ngagunakeun senjata jarak jauh kudu geus bener-bener mahir dina ngagunakeun senjatana. Lantaran geus waktuna kudu latihan deui, harita nu ngariung teh pada mardal sila kalaluar ti jero pasanggarahan pikeun leuwih ngahangkeutkeun latihanana.
Katurkeun di tempat sejem. Si Jagal Hawuk jeung Guntara waktu keur milu monok terus ngobrol jeung pribumi. Jadi menang katerangan ngeunaan jalma anu boga kamampuan dina ilmu kagaiban leuwih punjul ti Ambu Salawi anu katelah Ki Purwana. Malah dibejaan ngeunaan tempat padumukanana. Harita si Jagal Hawuk jeung Guntara langsung ngajugjug ka lemurna Ki Purwana. Teka catur di jalana barang tepi ka tempat anu dituju kabenaran keur eueuh tamu. Harita bisa langsung tepung jeung Ki Purwana. Sedengkeun Guntara mah jadi katarik perhatian ku Wanoja geulis anakna Ki Purwana anu adalah Nyi Apong. Waktu keur mairan cai nginum jeung lalawuhna. Ningali kayaan di imah tengan saukur duaan, harita Guntara jadi boga pamikiran. Hayang ngamangpaatkeun eta kaayaan. Harita Guntara ngomong dina jero hatena. Waduh. Walah, demplon diwaya mah. Aduh, eta angkeut nog sapotong segala. Bibir meuli ipis, aya kumisan di aduh. Anakna Ki Purwana anu ngaran Nyi Apong ngakelempong gialah amul dieu mah ieu. Wanoja geulis rupa anu katinggalna ku aing mah. Nya hongamul ke sang lalaki sigana mah. Masih keneh weuteuh pasina oge ieu mah. Sedengkeun nu aya dieu mah saukur duaan. Ieu mah aing kudu bisa ngamangpaatkeun kaayaan mun kieu mah ieu. Alah, kebenaran kaayaan wanci Gus Burit. Kudu bisa milu monok ieu mah ieu. Alah. Aduh, rejeki nomplok ieu mah keur aing. Aing kudu bisa laksana ayeuna mah. Ulah tepikeun ka gagal karap jeung kayang aing. Aduh. Weteuh kene sigala mah. Aduh, make samping kebat ngakelempong eta imit. Alah si Arabe sugan mah. Aduh. Si Jagal Hawuk anu diuk sila ngareneng jeung Guntara, harita ngareret ka Guntara betus nyarita. Wah. Ari wae kaya ka ngaulang kitu sargun goblok. Sedan! Goblok jajawir kawasan bungi walihu. Si Purwana teh nanyakeun karep pamaksudan urang sia. Jangkar kehet. Waing maneh direret. Oh, hatina maneh teh anu kudu ngajelaskeunana sargun. Hasok jelaskeun sia, jelaskeun. Cabok sa waing. Jadi kieu kana pamaksudan kuring duaan teh ki. Talipan leuwih ceula geus ngawanohkeun diri ki. Ngeunaan ngaran mah tah. Ngeunaan pangna jauh dijugjug anggang direang datang ke dieu ki. Memang boga maksud anu tangtu ki. Mudah-mudahan Ki Purwana bisa ngabantu. Jadi kieu maksud jeung tujuan kuring doan teh ki. Harita ku Guntara dijelaskeun ngeunaan karep pamaksudanana pangna datang nepungan ka Ki Purwana dina waktu harita ngeunaan kakuatan anu mager kampung kahuripan. Nu ngajadikeun si Jagal Hawuk jeung Guntara teu bisa nembus ka kampung kahuripan. Sangeusna ngarasa cukup ngajelaskeunana harita Guntara mungkas kateranganana. Dah, jadi gitu ki. Eces kan, jentre kan. Kuring duaan percaya Ki Purwana ahli dina ilmu kagaiban. Anu tangtuna oge bakal mampu ngungkulan kakuatan anu mager kampung kahuripan ki. Ki Purwana ngahulang sakedeung ngabagikeun panetepna ka si Jagal Hawuk jeung Guntara teu lila terus nyarita.
lagi dikeun wajug ieu teh jeung katalajang longtot bujur deudeuh na ngajenil sagede tak-takan hampudanya. Kula ngarti kana rupa nu geus dijelaskeun bieu. Malah kula tang tue bakal ngabantu. Sabab kekuatan anu mager eta kampung kahuripan memang aya hubunganna jeung kagaibanana. Tah, ayeuna kula bakal nerangkeun heula ieu. Ngeunaan cara anu kudu dilakukeun ku diri kula. Dina prak-prakana teh kudu engke tengah beding moal bisa ayeuna yang. Moal bisa ayeuna. Sabab kula kudu ngambat makhluk gaib puhitan kula. Anu bakal datang ngabantu yang. Eta makhluk gaib deh nalahna teh Garubang Dawuk. Wah, kora aing teh, kora aing mah teu hayang nyaho kumaha carana sia. Anu penting, maneh kudu bisa ngabantu ka aing. Anu hayang geura bisa namus ka kampung kahuripan. Pokona mah lamun teu laksana rasakeun saku aing mah. Diacak-acak ku aing mah. Reka ka Garubang Dawuk, reka kadal matang, reka bangkong korodok. Kuwawaleh eta mah nu paing nu penting aing pamaksudana aing laksana. Lamun henteu laksana, dituru ku goblok teh ku aing. Hampura ki ieu alo kuring siawuk mah memang kieu kayanan aya kieu. Da pogo geus cirituna kawas kieu ke jadi ulah kaget kieu. Dina ngomongna kariha poporongos. Hampura jeki ieu hampura kieu. Jadi mun kitu mah urang teh jelas kudu milu monok di dewe sakalian jeuhnya awuknya. Kayaan geus wan ciburit sakedeung dige peuting. Ya mending geus we urang daguan tepikeun kangke tengah peuting. Kitu we ceuk Mang Sargun Mahuk. Oh, mangas kitu we dah. Aing teu jadi masalah. Anu banding kalau aing mah bisa sagancana aing bisa nembus ka kampung kahuripan. Anu matak maneh kudu bener-bener bisa ngabuktikan kemampuan ilmu kegaiban maneh Saki Purwana. Lamun henteu dijejak saku aing bobokong teh. Ya, gula bakal ngupayakeun sakuat tenaga yang hawuk. Duh. Tong poporongos tinggi itu dah. Ulah teh geus sekolah gede. Geus kayaan rayon kieu. Oh, dengikeun omongan aing, pokona mah rasakeun sia. Ya kabeh kemampuan kulanya bakal diketrukeun sangkan karep jeung pamaksudan jang hawuk bisa tina kadas. Jadi rek sakalian milu monok di dieu nya teu naon. Aya keur hararees mah tempat tuh. Sabab kadang tuanana memang gitu jang euy. Ngamat gaib puhitan kula teh memang kudu engke tengah boti. Guntara ngarasa suka hatena baraya porgaya. Sabab si Jagal Hawuk nya tujuan kana usulan pikeun sakalian monok di imahna Ki Purwana. Harita Guntara seuri dina jero hatena bari ngomong sorangan. Wah, dasar milik aing. Dasar milik aing ieu mah kudu laksana tina kalan aing. Karep kahayang aing bakal laksana sigana penting ieu mah ieu. Aduh Nyi Apong an sagtunga kelempongna lah eta bibir. Alah pinareup sakitu nyengsengna. Aduh imit sakitu demplona.
bakal benang disongsi dina disorang badan aku di aing. Untung si Bah Wahyu jeung si Jepri jeung anu liana ku aing teu dibejaan. Lamun datang nu araredan aing sigana kaelehkeun. Komo datang si Sengkuy mah eueuh waing. Moal dibakean ku aing mah lah. Tepretan ku aing kabeh oge. Alah, ke tengah peuting sabot si Hawuk perhatikeun Ki Purwana anu ngambat gaib puhitanana, aing rek pura-pura kacai. Terus ngalenep ka anggona Nyi Apong anu geus sare. Geus kabayang. Aduh. Ku aing dilumpuhkeun heula. Saterusna ku aing bakal digarap. Ku aing digulang kaper, mah disamaran heula ku aing geus tamul ku aing mah. Sugu majeng suka kan hatena ge anjing. Geus kabayang ku aing. Pasina oge pulen leuwih-leuwih ti biasa anyur. Nyapong. Antos sieu katresna akang anu saja ngabagiakeun hidup geulis anaking si cantik jelita si nong teuing. Kitu galecokna hate Guntara dina waktu harita. Wanci geus peuting si Jagal Hawuk jeung Guntara didaharkeun sagala rupa. Geus kitu keur ngeusian waktu harita terus ngalobrol. Teu karasa ari ku ngobrol mah wanci geus ngagayuh ka tengah peuting. Ki Purwana ngajakan si Jagal Hawuk jeung Guntara ka jero ngon mangrupa tempat khusus mangsa dirina ngagunakeun elmuna ngambat makhluk gaib garubang dawuk tea. Si Jagal Hawuk jeung Guntara diuk sila ngarendeng di hareupeun Ki Purwana anu sarua sila. Harita Ki Purwana terus nyarita. Sagedeung deui kula bakal ngambat makhluk gaib hitan kulajang. Anu ngaran garubang dawuk tea. Kula boga kayakinan inyana bakal mampu ngungkulan kekuatan anu mager kampung kahuripan teh aja. Jadi Jang Hawuk mah hayang geura bisa nembus ka kampung kahuripan teh. Lantaran hayang ngabinasakeun musuh anu ngaran Nang Bule teh nya. Itu tong dorong wadah itu. Aing pan geus diomongkeun ka maneh. Eta si Nang Bule teh ngajedogna ta si goblok teh di kampung kahuripan. Sapantaran jeung aing eta nu kana si Nang Bule teh. Cok we Jawa bisi hayang nyaho maneh. Ilmu silatna teh hebat eta si Nang Bule teh. Tapi kalau aing mah ilmu silat leuwih hebat di aing anjing. Wah aing. Wadak teh tarung jeung aing mah. Si Nang Bule bakal paburisat awakna acak-acak aing. Tanggo dina waktuna sok. Guntara nu geus boga rarancang pamikiran aya ngalaksanakeun hasratna. Harita nyarita ka si Jagal Hawuk jeung Ki Purwana rek kacai heula. Geus kitu mah harita Guntara terus kaluar ti jero ngon khusus Ki Purwana. Harita Guntara lempang ngetaya pelalaunan muru kalebah ngon nu dipake ku Nyi Apong. Sangeusna aya di jero ngon harita katingali ku Guntara Nyi Apong keur saretibra. Sampingna rada nyingkap. Sararetan katingali ping-pingna meuni Guntara kumetap bali ngomong dina jero hatena. Waduh, anjir, ngadadak can aing jadi serang ya doh. Waduh, anjing. Waduh, Apong.
Bongan urang dipanggihkeun. Bongan boga rupa kelis jeung palawakan anu narikana pirahir laki. Wayahna mun dina penting ieu bakal disungsi diri di sorang badan ku aku. Aing bener-bener milik gede ieu dina penting ieu. Alah bisa laksana hasad aing ieu. Guntara geus teu micen di waktu harita leuwih teu heula ngalumpuhkeun Nyi Apung. Anu dilumpuhkeun lilir tina sarena. Kageteun ningali Guntara keur deku di gigireunana. Karep hayang ngacerit tapi ngan saukur bisa nyuara laun. Rek naon anjeun ka dieu duh. Hiu kuring dikumahakeun ih. Naonan ieu teh duh. Guntara nyarita lalaunan bari gonok lakina turun naik malah jeung kumentap sagarupa. Tenang Pong. Aduh, tenang. Teu kudu kaget Pong. Akang lain rek nyiksa jeung makaya Pong. Tapi akang terek kajakan cecap kasuka jeung Apo nya sayang. Wayahna teu kudu barontak Pong. Mending tarimakeun naon anu bakal kararapan dina waktu ayeuna ya Pong. Guntara geus teu mikirkeun dosa. Harita ngalaksanakeun hasratna eta si goblok. Sedengkeun ya Pong asa tungkep bumi alam beuteung nyangka bakal ngarandapan kajadian anu saperti kitu. Ngacerit jroning ati dirina disungsi ku lalaki anu anyar pinanggih. Sedangkan si Jagal Hawuk bangun anu geus henteu sabar hayang gerak ningali Ki Purwana ngamat makhluk gaib Garubang Dawuk sangkan aya kapastian mampu jeung hinteuna nembus kakuatan anu mager kampung kahuripan. Diperhatikan wae mani wakala kagegerayaman wae sagoblok. Ki Purwana. Sok sige. Wajang sila datang si Garubang Dawuk teh kasal kaina. Lawan kita tadi. Mungkin saukurnya capek wungkul jeung aing mah. Buktikan sia. Tenang heula Jujang Hawuk, tenang heula jeung sabar jang. Ayeuna kula bakal ngarapal manda pikeun ngadatangkeun makhluk gaib nyaeta Garubang Hawuk, Garubang Dawuk jeung sabar jang. Engke Jang Dawuk ulah ka Ujang Hawuk ulah kaget. Jeung teu kudu sieun mun ngadenge sora tapi tanpa ngirim. Jadi ke bakal ka Bandungan wah gajarangan Ki Garubang Dawuk ngeunaan karep pabangsudan Jang Hawuk. Wah, aing mah moal make kudu sieun ngadenge sora makhluk naon oge, dek gaib dek naon oge. Aing mah teu sieun anjir. Sok bener-bener laksanakeun Purwana. Geus teu aneh keur aing mah ngadenge sora bari teu kajaleh jerimna. Hasok gajang sina datang sia. Ki Purwana meremkeun panonna bari ngarapal mantrana. Keur kitu Guntara asup deui ka jero ngon. Sia digigireun si Jagal Hawuk geus bebeunang ngawana si goblok. Paroman bangun anu hegar. Si Jagal Hawuk teu bacarita. Harita keur musirkeun perhatianna ka Ki Purwana. Beres Ki Purwana ngarapal mantrana harita di luareun imah ngadadak angin ngagelebuk di warangan ku sora ancing anu babaung. Terus taneuh ngarieg si Ganu Kulini.
Mulai datang Purwana. Bangna ngamat ka kaula tangduan di kabutuh bantuan kaula. Jelaskan ku andi kabutuh bantuan naon di kaula Purwana. Sakumaha janji kaula. Di mana butuh bantuan bangga kaula bakal datang bikin ngabantu ka andi. Kanjang jelaskan Purwana. Jelaskan ka kaula. Dia lawan kita. Ki Purwana harita ngajelaskeun ngeunaan karep pamaksudana si Jagal Hawuk jeung Guntara. Ngeunaan kampung kahuripan anu teu bisa ditembus lantaran dipager ku kakuatan susah pikeun diungkulanana. Da jadi kidu Garubang Dawuk. Ulah terek minta bantuan disangkan kekuatan umager kampung kahuripan bisa diungkulan. Ku cara kitu dua tamu kula bakal bisa datang ke kampung kahuripan. Bakal laksana bulu kusunu. Coba kumaha ceuk Garubang Hawuk ya. Makhluk gaib Garubang Dawuk teu waka langsung ngajawab lantaran